Ya salah sawios penghuni leuweung ningali manuk paburisat monyet recet lutung cing arau datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewo pagulingan rana dene ira kingkang haningal kawasan leres atuh ieu tatangkalan dituaran naratas jalan ngajug-jug ka hiji tempat. Jalan deh ya. Oh, nyakulan eta. Wah, aing mah ditugas. Tugas mah kudu ngagogo we kata. Gane atuh tangka pakayon pura Gajati teh beunang ayeuna Oh. Sok lido jang nyakeurkeun. Wing hayang bukan negara bener. Tang terem ayam. Masyarakat nasararea. Oh. Boh pemerintahna. Hayang bener-bener. Boh rakyatna. Oh. Sararea ge kitu. Urang runtuhkeun we yang mah hiji da keur pijalanana. Oh, sok. Kalangan jalan sok. Salsewe. Pokokna mah anu penting meruntuh. Da moal anggeus saminggu cek urang mah nya. Dek anggeus saminggu dek sabulan nu penting meruntuh. Mabok. Pokokna nama tangka kai tuar ku aing. Ayeuna heuh. Duh, aing muru kata cecenet meureun. Itu ngahibur-hibur maneh hirup mah. Aduh. Muru cecenet meureun mah. Pokona mah nu penting mah runtuh ya. Da mah runtuh cek urang mah. Nah mah ke moal runtuh nu kawasan mana ieu Murah Asih. Murah Asih atuh da naon ge cukang lantaran. Ya da geuning aya nu teu dituar runtuh. Oh, eta mah pukul deui ku angin. Kena juga dah tuh ke kerupak angin. Anu penting mah ulah kesel we hirup teh mah. Geus moal balik gitu. Pokona mah nu ara aing mah. Nu penting mah runtuh. Rek runtuh kumaha cek urang mah. Aduh. Rek runtuh kumaha atuh lah. Nah, teruntuhkan ya wae nya. Deko sakitu leutik tak kakai sakitu gedena rek kumaha. Goblok juga tentang kakai batu geuning teh mah. Ayo maju. Aya salah sawios penghuni leuweung ningali manuk paburisat monyet recet lutung cing arau datan nirata ngademan datan nirata ngademan ewo pagulingan rana dene ira kingkang haningali
Aya naon kulan? Tugening kanca. Aya naon? Nah, aya kabina-bina teuing, Bu. Tah. Jahatna manusia teh nepi ka pelebah dinya kanca. Ku batur mah dilestarikeun aduh ieu mah. Nepi ka pelebah dinya nah naon maksudna itu tatangkalan diruksak. Sumohon kulan. Aduh. Aya kadua dilestarikeun sabab hiji lamun tatangkalan eueuh di ieu leuweung dina harti di mana datang hujan teh moal kasarap ku akar-akar tapi bakal mawa leutak ka handap anu temahna walungan jadi deet longsor atawa banjir. Erosi disebutna. Sirah cai bakal leungit, mata air bakal ilang. Bakal leungit. Tuh nya kanca. Sumohon ngarugikeun teteh kulan aduh. Jadi naha ieu bangsa manusia nepi ka pelebah dinya borok mah disebut manusia anu dimuliakeun ku Gustina kanca. Sumohon boro disebutkeun boga rasa perusahaan. Sabab ari manusia teh diancikan akal pikiran budi pamilih rasa jeung perasaan. Ta eta. Tapi naha meuni eueuh rasa na pisan eta? Eueuh ras-rasan manuk nu keur nyayang nu teu megar da endogna para reupeus. Anu geus megar anakna atuh moal bisa katulungan deuleu. Laras. Teu eling ka poe isu kanca. Sumohon eta teh kumaha manusia teh kulan. Ieu manusia nu dijajah ku lampah deungeun. Eta rupina kulan. Kapan urang teh urang timur. Geus kasohor ngaran-ngaran urang timur mah nyaeta sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado. Sumohon. Budaya timur tenete taraje nincak hamalan nungtik lari mapai bukti nyuk curug walungan mapai wahangan mipit amit ngalamenta landung kandungan lair aisan ipis lapis kanal tapa kaitu na malapah gedang tapi nah jadi bangsa anu getas harupateun. Laras. Hilang jati dirinya. Laleungit jati diri teh. Ya teuing kanca. Sumohon kulan. Paingan atuh paingan cacing barijil halodok katingang hujan. Paingan aing teu ngeunah cicing. Da geuningan ieu kajadian anu model kieu. Oh, laras. Ya teu nyambung ceuk aing oge. Sumohon kulan. Beu nya teuing manusia. Laku lampah nepi ka pelebah dinya naha naon udagan maranehna kanca. Cuma duka atuh kulan. Kawas durek megar we di alam dunya teh. Padahal hiji waktu manusia bakal pinangih jeung poe akhir. Anu ngarti poe pamungkas raga ditinggal ke nyawa. Nya maot pingaraneunana, maot pingaraneunana. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan geuningan kurunyung taun sok mineng kabandungan manusia sanajan ngalamun salebut umur geuning kahayang mah patema-tema karepna teu reureuh karepna teu reureuh Jelek sagede ragi. Budak pendek ngege ragi. Ya ragi we kitu kanca. Delangku. Hei. Kisila. Sampurasun. Ieu kaula ieu. Dek ngabejaan panuhun urah rek ngaruksak leuweung. Panuhun. Hey.